Bismillahirrahmanirrahim. Walau qata'a lan lamun ugal si wong yadahu yadda abdin ing tangane abid fa'ataka maka merdeka ya abid summa mata kari-kari mati ya abid sarayatin kalawan marambat tadaddu bali sayyidi ala galu agaiku tetap gadwe sayyide utawi kang leuwih kidik minad diatil wajibah saking diat kang wajib wa nisfi qimatihi lan saparorgane abid igaulin lan iku ing dalam gaul suwiji utawi labada ala galu minad diati utawi kang leuwih kidik saking diat wa qimatihi lan regane abid walau qata'alan lamun ugal ya si wong yadahu ing tangan abid bag'atako maka merdeka ya abid ajaraha huwa qarani maka natuan ing abid sabagang waweneh roro matalan mati abid bisrayatihim alawan marambat dadune kabeh wong lan akharan lagi soso ala lawali maka ora kisos iku wajib ing atase kang awal ingkana huron lamun anaya si wong iku kang merdeka wajibulan wajib ya kisos ala lakharaini ing atase kang waweneh karone ing atase kang waweneh karone Sedajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah. Marga hiji almarhum Haji Iing Nasihin bin Haji Thohir Hajah Lemah binti Haji Soleh Kebon Jeruk Jakarta Barat. Mungkin dibacakan Fatihah khusus bikin almarhum Kiai Haji Sobari bin Kiai Haji Suaib Subang insyaallah. Fatihah salajengna almarhum Haji Suhari bin Haji Suhani Jumalin bin Hajah Murtiamah Kendal Pasar Kemis. Almarhum Haji Ayub bin Sewan dekat Encek meureun di dinya. Mun pengersa mamajengan naon ieu. Nuju dirawat on sakituana nyata Haji Supul tulisan dokter bagian milik tanah seueur tangka pertanyaan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Almarhum Haji Hamim bin Haji Koyuh Balaraja. Kemudian Haji Harun bin Haji Hamim Haji Darqalibin. Kemudian Gidromi binti Saniran wafat hari Jumat Rimpak Wetan.
kemudian itu Haji Zakaria buat Tugalma bin almarhum Haji Soleh bin Haji Mainafas Bubulak. Kemudian Muhammad Dobib bin Haji. Kemudian gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Haji Misi bin Ali, Pajamina binti Haji Harun, Masih binti Pisangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana hukumnya kalau daging ekah dipakai hajat atau dipakai gitu teh dipakai sedekahan yang lain sudah naon saya ingat ya, sebab yang dimaksud dengan ekah meruhnya kita ambil untuk anak tersebut. Jadi kurang daging ekah pakai hajat dan naon teh hajat ge dibagikeun keneh ieu di dahar teu naonnya lamun ekah daging naju di dahar ku sorangan be ulah. Hajat mah teh dibagikeun keneh. Teu naon. Besimbung bawa ka dieu bae. Kemudian kiai nu dipihormat bade hiji agapaan ya, apakah benar khusus dina poe Jumat pada pelaksanaan sholat Jumat baik azan azan qomat maupun khutbah dilarang menggunakan speaker. Speaker batur geus ka polo deui speaker keneh wae. Dua, apakah benar mun urang ngadenge suara azan pakai speaker teu aya kasunahan ngajawaban azan tersebut? Atur nuhun. Jawabanana hormat kami Nur Diansyah Cisoka. Soal speaker mah sama soal alat. Aya alat mah atuh latunatu bil hukmi. Tebadali jeung hukum sapira alat tuh teu bisa dihukuman haram halal makruh alat malah tunatu bil hukmi. Teu bisa tama jak ulama lain jakula wal alat la tunatu bil hukmi. Alat mah teu patali jeung hukum teu bisa dihukuman haram halal teu bisa. Jadi anu dihukuman mah istimalna ngamaklutanana makena. Eta makena bedog teu kahukuman ku hukum halal haram nu dihukuman make bedogna. Mun pake nuar tangkal jauh sorangan jauna geus kolot bagus bawa ka dieu jauna. Mun pake nuar gayu nu tatangga atawa jauh tatangga teu izin heula atuh haram. Kitu beta mah kita golok lamun di bagian warga yunu sorangan jang kepentingan dapur bagus.
tegolok bagai mepeh tatangga tuh hara kita istimewa mobil ge sarua bae lain sampai keur bae mah mobil ge sarua urang boga mobil alat latun bilug itu sarua alat transportasi eta mobil ge urang lamun dipake ngaji bagus lamun dipake ke puncak poe Minggu setengah bagus kitu eta mah tages kahalal arti lah geus kitu ieu mobil lah mah sapira mobil itu ayeuna mah sapeker alat muka biru saut ngaranna jeung pembesar suara speak eta bahasa Inggris speak teu bicara iya tuh kerek ayo jadi berarti pembesar suara speaker ngaranna kitu kumaha digunakeunana jang berjamaah supaya akur seperti di Mekah di Madinah wajib ngagunakeunana lantaran lamun teu make speaker wah tuh acak-acakan dihareup geus ruku sujud geus nangtung deui di tukang gagarak Allah soal beres tuh geus kitu ieu mah supaya paham bae teh adapun pengertian lain atuh sabodo jatuh anggeus-anggeus masalah speaker mah nya kurang pembahasan dina usulna aya deui dina kitab eta manaon gara sulam speaker teh kitu sautun haram orang ngadengekeun sautun yakhruju minal hadid ngadengekeun suara nu kaluar tina besi eta teh nu kaluar suara besi dina besi min eta min huruf jar al hadidi majrur kudu jar lambat jar kasajir saja jadi suara minal hadid ti besi ti zat ya besi kos kumaha urang ngadu-ngadukeun besi tatet gitu atawa nusok di palang-palang kieu haju aya pamenggulna nang ningnong naon tah ngaranna tuh nyarahoan besi jeung besi diadukeun sautun yakhruju minal hadid suara nu kaluar ti besi min huruf jal al hadidi majrur kujar majakas jadi di era lain suara nu kaluar tina besi lain suara sapeker jadi ditu ge minal hadid berarti besi jadi besi ngaluarkeun sora minal hadid ti zatiah besi geus besi tah model nang ningnong lain sora jelema sora aduan besi haram mantap kecrek hara iya lain seserian saja jadi kadinya dah kecrek teh ya besi jeung besi tuh besi jeung besi ngadu cek haram sautun yakhruju minal hadid tuh kahartikan kurang mantap ditarkib heula cak urang kulon mah tuh sautun jadi naon tah sia narkib nang kitu nya oh tata kos kitu tah jadi min ti mana tah ji ari ieu mah lain sautun yakhruju minal hadid dia memukabbirus saut ngaranna pembesar suara sebab minal hadid berarti besi suara besi berarti tuh lamun kaluar tina motor eta berarti sautun yakhruju minal knalpot eta ieu mah keur carita ya Allah eta suara tina kenapa trot nah lamun tadi gambang nang ting tong tah eta sautun yakhruju minal hadid kuari lamun kitu teh cara Oma Ira mana ngaranna sia nyarah bae eta sarua yakhruju sautun yakhruju minal kawat eta saya ulah hese-hese lah diarabkeun ya hese
bahasa urang baik tah lamun keluar di tukangan urang sautun yakhruju naon tah itu tamangarana tuh. Jadi cek limantek mah atuh kudu di tasawur heula ieu mah lain sautun yakhruju min lahdit mukabbir saut sok disebut cek urang emrik mah speaker ya alat ieu mah deuk kumaha ge alat lamun tadi ta alatul lahwi asupna sautun yakhruju min lahdit mah alatul lahwi haram kecrek teh suara nu kaluar tina besi ari ieu mah ye ari naon negara robana na terbang nu kecrek anda tuteunana cenah ieu mah dipasang lagi ku Habib ya Habib tinggal Habib ieu mah cenah nu nakolna Habib atuh Habib sarua bae pan cenah Habib si kos kitu atuh Habibna teu ngaji ulah hese-hese gitu bae cenah ku ari mah Habib maca sholawatna maka tanbur teh kendang gede teh atuh haram bae alatul lahwi cenah pakai maca sholawat gitar tanbur kendang pakai maca sholawat haram kos kitu bae teh mah geus titik bae hese amat sih sakali haram atuh haram geus ulah aya hese-hesean geus teu kudu cenah ieu mah kiai gitarna leutik siapa sok macem-macem mah atuh kullu maharuma kabiruhu pasogiruhu ge atuh kadali tiap anu gedena haram atuh anakna ge sarua eta ngaji lalagaan ge hese tah ngaji kos kitu tah eta hese ngaji lalagaan tapi hese itu lain lalagaan siana bae ngadengena lalagaan geus urang speaker mah alat kumaha maklut nu di alatana namun eta speaker pake nyanyi dangdutan haram speaker kumaha digunakeun namun pake berjamaah di jamaahna nu loba mun sakira-kira teu make speaker teu kadenge wajib berjamaah mun urang ngaji guari kieu tergantung nu dibahasna lamun nu dibahasna urusan fardu ain kaya ningal bahas Fatihah wajib pake speakerna tapi lamun nu dibahasna bangsa hukum-hukum syarat tergantung nu dibahasna lamun duk ngabahas hukumna hukum anu patali jeung wajib atuh wajib patali jeung haram atuh wajib ngagunakeunana supaya ngarti dan selanjutnya ieu speaker wari pakai berjamaah nangan duaan imam jeung muazin doang speaker tuh tama sabodo ente lah tama ongkos anu tadarusan penting-penting bulan Ramadan datang ka jam 1 jam 2 haram eta takos kitu tah sing bisa tah speaker teh tah tinggal ngagunakeunana lain speakerna atuh jak kendang ge kumaha ngagunakeunana kumaha digunakeun teu digunakeun mah teu kahukuman kuna naon teu kendang teh teu mentak di dieu teh tadi mana tadi Cilongok bae layan wasiat jawara lamun maot pangiringakeun ku Tanji bae mah Tanji kudu nya budak kuari maka Tanji jadi Tanji mah nu gede aya nu ka dieu ka handapan da naon ngaranna eta kos itu nu popepep pancen kieu nyaho aing keur leutik eta liwat jauh jadi data tah hayang diring ku Taju ribut pon antara kiai ieu wasiat cak anakna nyana teh hayang diiring ku eta cek kiai haram cek kiai teh lah tu cenah haram-haram ge ya wasiat ieu cek kiai teh kieu mana Tanjina aya geus iringkeun mayit di hareup nu ngiring kabeh Tanji di tukang ngan ulah ditabeung atuh masalah sebenarnya ditabuh atuh jadi diiringkeun aduh haramkeun abeuna itu gua hari orang boga pemandangan ya di hareup ieu lah pokona trompet teu di hareup atuh masalah daek gitar nu haram ge ngagunakeunana ngan ai eta mah haramna haram dati patali jeung alatul lahwi aya halam aridi panjang jadi dongengna ieu mah alat ba ieu alat kumaha nu digunakeun aridi berarti engkena geus aya haram zati aya haram aridi nah eta kos kitu tah ieu jadi kesimpulan speaker mah kumaha ngagunakeunana
Adapun aya jelema nu ngaharamkeun karena ieu eueuh ti Kangjeng Nabina jadi bid'ah atuh panjang teuing ge ka ditu. Panjang atuh ja inopa ge eueuh di zaman Kangjeng Nabi. Aya ge onta. Jadi lamun nyana endek ngakurkeun nu aya di Kangjeng Nabi ulah naik inopa nyana naik onta teangan Gus ya. Onta. Cek ahli munazoroh mah encan keuna gitu cek ahli munazoroh mah sok ka pamana gitu teu bisa. Adapun ari suara sapeker azan kadenge ku urang atawa di radio heula tadi radio nu azanna di Istiqlal kadenge ku urang ka dieu melalui radio geus sapeker keneh ta eta teh sunah dijawab nu azanna di mana nu ngadengena di dieu kuari nu azanna di ditu di kebon kalapa kadenge ka dieu tah Allahu akbar cek fikih macak fikih teu kudu dijawab teh sunah lantaran lain di pangjumaahan urang lain di tempat salat urang nu azanna di ditu di pasar Kemis kadenge ja anginna keur ka dieu Allahu akbar teh sunah dijawab kumaha mun urang salatna ka dinya haju aya sapeker suara sapekerna kadenge kurang urangna sok salat ka dinya andai kata teu make sapeker ge suara nu azan teh kadenge ku urang dikira-kirakeun nu kenceng lain cara aki-aki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asana datang ka hayya ala sholat paeh ge beureum eta mah sunah. Suara sapeker di masjid ieu tah nu azan Allahu akbar sunah ku urang dijawab nu urang sok azan sok salat ka dinya. Kos kitu nu kudu dipermasalahkeun kok dimasalahkeun begitu aja kok repot. Onde kumaha bagi kiai meuli tanah tanggal gayu-gayuna asup ka beuli atawa teh di masjid diitilafkeun. Sabenerna tanggal gayuna mah teu asup nu mutamadna mah urang meuli kae kecuali urang diomong. Ieu kula meuli tanah berikut tanggal gayunya. Jadi. Itu tahu pas itu. Cek awal cenah teh kudu diomong ge geus maklum asal dirinya mah naon gitu meuli tanah kayuna ge asup mangga cek saurang nanti aing mah teu ngajual ge taneuna aju ieu tanggal kayuna mah teu oh teu naon jadi kumaha mamangdeukna tah bingung cenah aing manusia mah emang lain eta ge bingung bae ieu tak kuari kieu cek anu boga taneuna teu kula tanggal kalapan mah teu ngajual ge taneuna oh masalah ajura gaji gusiatu tah sebab ieu tanah aing henteu moal waka sewa atuh yang geus jadi tanah aing ayo geus atuh disewana sabaraha duit geus sabulan 1 juta oh masalah geus ai buahna meunang nangan 200.000 sabulan ai nyewa 1 juta eta kumaha pasinina lah nu jelas mah Ampura bang, oh iya masih kene itu patya Muhammad Syahroni bin Haji Jasura Kampung Cerewet Pasir Gad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi jadi kesimpulanna ulah ragu-ragu sampai ke rumah pakai satungtung dibutuhkeun sebab tama alat geus beres. Baheula zaman Gus Dur diajukeun masalah sapeker di Bahsul Masail NU pernah dibahas panjang geus kabedug-bedug geus. Jadi eta geus anggeus pembahasanana baheula kura-kura leutik tapi tama ngan clipping-clipping meureun ayeuna aya meureun tapi geus beres. Eueuh masalah atuh sapeker. Kan kabelah dieuna haju aya wiwilahan cek manehanana ye aya dipake nu lain ibadah mah teu naon cek nya model di bandara nyebutan santri nyebutan jelema gitu tah tapi aya dipake ibadah mah teu meunang. Oh atuh aya ngagunakeun mah teu bisa wilah-wilah kitu.
itu kumaha istimal pan tadi lamun di wilayah-wilayah gitu kaasupna ka mana? Kaasupna ka mana? Hese ngoedahanana. Kan urang kudu pake koedah tuh nanaon. Eta kos gitu jadi teu kaharti. Oh ieu mah gitu toko Mas Tabrani dek tu keluarga beserta keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mandak anu ngaharamkeun speaker teh aya HP mah boga 3. HP boga 3 diirung hiji diceli 2. Ese ngahukumanana kumaha jadi kos karar itu dideule tukilan-tukilan nu ngaharamkeun speaker. Alah itulah kos kitu bae. Itu mendasar. Mun endek make fikih. Lamun endek make tasawuf atuh boro-boro speaker. Tasawuf mah urang boga baju di dieu aya kancingan tah. Ieu kancing gunana jang naon? Nu aya di dieu tah, di naon karena di jas teh tah. Aya tasawuf ieu ngaranna tah. Ulah-ulah speaker kancing we tah, kancing naon gunana teh tah dileungeun nya mebleng bae. Aya di dieu mah panjangan dan nutupan bujal dan lain sebagainya kaharti geus. Nu di luhur ge di dieu sewaktu-waktu lamun urang keur tiris dikancingkeun kaharti geus. Aya ieu nu di dieu. Eta lamun aya jelema ngaharamkeun speaker tapi dina bajuna aya kancingan cabok. Goblok gitu sia. Tasawuf teh wawarehan. Sebab tarku malayani wajib ahli tasawuf mah ninggalkeun nu teu berfaedah wajib. Geus ieu teu berfaedah naon tadi dieu tah. Eta tah kos kitu tah. Atuh tasawuf ge kudu boga guru. Aju mun jas eta di tukang teh dicoak. Eta coak naon maksudna? Cenah sakjana supaya rada ginding-gindingan we. Tewak kabak. Kapikir carita. Tasawuf ge engke bertahap. Tasawuf mah eta mah jubah. Eta mah pakaian kolot ngaranna tasawuf. Ruhna adalah thariqah. Lamun jelema nasawuf teu berthariqah make jubah eueuh rohan. Jadi eta mah lamun jubah dipakekeun eueuh rohan, eueuh jelemaan nu kos kitu ngaranna nu sok di sawah teh bebegig. Bebegig eta mah situ, geus lamun aya jelema tasawuf teu norekat bebegig. Engke urang mun sasalaman kiai bebegig. Atuh hese-hese amat mah situ. Namun jelema norekat tapi teu nasawuf, ieu ge sarua mikung. Disaimbangkeun geus lamun norekat bari nasawuf sesuai ke norekatna datang ka mana sesuai jeung aturan guru. Saat ieu mah norekat teh kakarak tahap awal, daharna ge masih keneh biasa. Atuh tasawuf teh kakarak datang ka dinya. Taekeun ke ku guruna. Kuari mah daharna kamari 2 piring, kuari sapiring bae. Tapi nu kudu piring ge. Jadi kudu akur ye aya guruna, kudu pake guru teh, teu pake guru moal beres. Cenah dibacaan bae dina kitab Ihya atau Minhajul Abidin atau Hikam. Edan kege. Mun jelema macaan hikam teu make guru edan. Engkena kieu. Kieu we molotot, tapi aya nu geulis mah henteu. Teu bisa, tapi tetep eta mah keur nyaritakeun hakikat. Hikam mah nyaritakeun hakikat. Jadi diekspresikeun perasaan Syekh Athaillah nu geus datang ka hakikat dibukukeun ku nya jadilah hikam. Kieu tah tauhid ahli hakikat mah jadi hikam. Jadi kudu bertahap. Sebab makom aya 9 makom. Ke datang ke ahwal, kakarak di makom lewat ahwal geus kakarak ka ditu musyahadah. Itu jurusanna kos kitu tasawuf mah.
gitu tah geus lamun kuari ahli tasawuf mana ye dahar ye aya lauk lele buntutna bae ulah ka tengah-tengah buntutna eta teh tasawuf keneh tah ge ke lamun eueuh jelema kara ka tengah beres jadina. Jadi tina urang ye kudu nama ye dahar teh hiji lele teh disetengahkeun eta geus tasawuf. Ngurangan teh eta geus tasawuf. Ngurangan kalazatan dunia. Tasawuf mah tarku malayani jeung tarkul ladzat. Ti dituna teh apaan aya tah kitu naon kana ngaranna kitu nangar tarkul ladzat lah. Di antara ayat 7 tarifna ayat 7 ke tarifna tarkus syahawat wal ladzat na ieu tarkus syahawat geus jelas tambah sering tarkul ladzat jadi kangeunahan nu aya di awak urang ngeunahna mata memandang kanu indah kurangan datang ka henteu jasa dedengean ceuli anu merdu ulah datang ka henteu aambean anu seungit ulah datang ka henteu ieu sungut ieu tah ngarasakeun nu ngeunah dahar jeung nginum datang ka henteu dikurangan teu meunang ngajak batur nyana dahar tasawuf jeung geus cukup jeung uyah bae ge sakitu ge geus cek nyana teh kula mah tasawuf jadi dahar jeung uyah doang nya dulur-dulur hayu urang dalalahar sedengkeun nya mah teu tasawuf ka tamu cek tamu teh sial suguhan dahar jeung ieu doang jadi ngomong lain ka bawa tasawuf ngomongkeun bakalna ngomongkeun atuh tasawuf mah tasawuf nyana ulah mah mawa batur jat tasawuf mah tazkiyatun nafsi pribadi sebab tamadek nimbulkeun keyakinan ngebersihan kamari mah awak kuari mah ngabersihan kolbu geus atuh panyakitna kudu dikanyahokeun tempat ria ujub takabur hubul jah hubur ria hubul sumah hubul mal di mana nu neuk dipiceunan teh aya deui kitu al hirsu al godob di mana tempatna al bukhlu terus eta teh di mana tempat piceunan kitu teteh tasawuf teh geus kabelah dituda engke okos uzlah teh hayang sorangan lantaran boga pagawean aing ngeundeuk ibadah ka Allah doa hungkul embung kadengean ku sasaha mung kadeuleuh ku sasaha loba jelema nyepi di kamar masih kene ngadenge indit ka gunung uzlah teh lain haju berangkat uzlah mawa anak sapi kira-kiranya nah hayang sahwatna anak sapi digawean ku nyana eta uzlah ejek bener teh mongko situ da eta teh beres jadi kudu boga guru abeh ngatur zikir ge mun boga guru ngatur ieu mah zikir mending geus pohara jasa soran zikir poha tengah peuting jawali mah teu kararitu eta bae sama ngaganggu jelema aju lamun di tempat loba jelema tasbih na gusik pugu keur ngariung aya deuk kituan mah di imah bae ulah ngariung ieu mah ngesok jasa ditajang wah ieu mah kudu dirantai ieu atuh biasa wae haririungan urang ulah nembongkeun kitu keker sorangan karak tasawuf kos kitu hayu lamun endek lamun moal ulah sok nembongkeun fitnah eueuh jadi fitnah tasawuf teh malah jadi kesejukan sebab batin neuleuh ahli batin kakarak neuleuh doang aduh nikmat amatku neuleuhna doang mung aing mah kapanggih jeung kiai eta kunaon sasalaman ngan masuk itu tasawuf jasa mung aing mah teu kitu atuh tasawuf biasa bae tasawuf angke bukna ge panjang tasawuf mun botak-botak mun panjang-panjang mentak mun di lembur anu bukna panjang tasawuf eta maksudna kunaon teh kiai kos Ki Arwani teu kaburu nyukur zikir bae ka Allah bukna panjang aya di urang maksud buk panjang naon tah eta mah tuh lain tasawuf tah mah beuleum habek bukos kitu ieu jadi panjang tah mun nyaritakeun tasawuf ya moal anggeus jeung tertarik sebab batin urang teh hayang bersih
kabeh ge ieu teh salat kok ieu berat bae kunaon sih supaya ulah berat tasawuf jurusanana. Tasawuf teh jurusanana. Kiai, lamun udang peuting ku hese-hese amat cenah ieu teh ngantuk geus teu bisa dipaksakeun tah lamun nanyakeun kos kitu moal dijawab ku dokter moal bisa. Atau ka ahli fikih geus ka ahli fikih kiai kumaha nu fikih doang kula mah eta lamun urang ieu peuting puyang cak nya paling cak anu ahli fikih buku saru. Mama ge puyeng. Moal bisa ngajawab. Nu ngajawab gos gitu mah engke ahli thariqah, ahli tasawuf nu peuting hudang tapi beurang biasa bae. Tanyana nu geus boga cara, paling engke ditanya ke sia ye gangguan batin ye nu mantak eta pan ai ruhani mah hayangeun jasa di bawah tahajud teh. Ruh urang teh hayang. Nya mah lamun di bawah tahajud teh nikmat cakroh sebab asli nama pan di ditu suci jasa roh mah. Geus di bawah ibadah teh ngeunaheun ketika urang embung aya naon nu ngaganggu kana roh tanya ku ahli batin mah. Ke sia daharna sok sabaraha kali sapoe 4 kali kula mah eta tah heulana 2 kali bae coba 2 kali bae nah tah hiji marga 2 masih kene bae cenah kiai ieu samping sia aya weunang pamere bupati ku sia dipake keur lebaran menang 2 kula ti camat teh ulah dipake bikin coba ge bikin eta gangguan eta sia uyang sia make samping kos kitu uyang eta teh moal aya nu bisaeun lamun lain ahli batin pak kos itu gaganggu teh kos itu sia sok dibere duit teh ieu teh ku ari pamarentah teh ari sok naon kara mere duit teh sabulan sakit sabaraha duit kalapun sok nah eta moal ngeunaheun sia tahajud teuk ceuli mama kadatang ka sebab eta duit teu beres dek dicokot bade cokot bagus ya hayang-hayang teuing ngan ulah dipake dahar ulah bersihan batin sia tah nyahoeun tah ahli batin mah gangguan-gangguanana geus baju geus nang meuli kula bae cenah ieu mah duit-duit kula nang dagang dibelikeun geus dipake ieu teh abeh khusus sorat abeh tentrem jeung abeh ulah puyang hudang ti peuting dahar geus hasil kula dibelikeun ka biasa ju gitu dipasak masakna ge kitu naon kitu ngahati-hati jasa terus dahar teu pati loba beres geus inumeun kitu kene sok coba kuari mulai tekadkeun di jero hate Gusti abdi teh hayang ngarasakeun be ngeunah da hudang ti peuting sare setik kita teh hudang moal gangguanana tina pakaian tina dahareun inumeun masih kene bae cenah kiai laporan deui ka kiai ulah ngomong ngabohong sia coba ge bohong kurangan sok tobatan nu geus ti moal kuari rasakeun ku sia detik ieu aing moal ngabohong mulai hampa aya keneh cenah kiai pujang jasa ngomongkeun batur sia gibah sok coba detik ieu nu geus minta hampura geus ka Gusti Allah kuari mah moal ngomongkeun hampang atuh ka dituna ji atuh sadajan teu HS ge atuh masalah 2 poe teu HS ka 3 poe na ka rumah sakit Iker carita cara-cara ibadah kok batur bisa urang henteu gangguan di diri moal kajawab tak ku dokter moal kajawab ku ahli fikih kajawabna kunaon ku ahli thariqah nu nasawuf tah eta kos kitu kakara oh asana ieu sampai kerja di gangguan ulah oh baju nu eta mah asal make baju nu eta tah ngeunaheun jasa pake asal make baju nu eta bae tah teu daekeun husu ulah urang ge bisa ngarasakeun sok geura urang asal Allahu akbar bagus ya samping motif teh ku bagus-bagus teh bupati bisa nama atuh lain ka Allah cak Allah teh sia lain ka aing ka bupati bego sia dibelem sia ku aing cak Allah kayak di akhirat salat tinggal salat ai awak ka aing casing na ka aing he casing hai bakol bus ya kadi itu ka bupati iceun
nukos gitu teh piceun abah teh baheula dibere samping ku Bapak Bupati pohara jasa bugis hideung semu beureum semu hideung teu dipake-pake aya di handapeun lamari mah dongeng almarhum bae heula dongeng saja dibikeun eta mah henteu tah teu dipake teu dibikeun bagus jasa pas kula kapalingan hari tadi ditu di Garut eta aya samping eta ulah tamah ulah dipake pan kunaon ieu mah bagus jasa ulah kunaon emang pamere bupati geus antepkeun bae di dinya jang kenang-kenangan bahasa abah ieu kos kitu nya mah bari lalagaan tah ieu kunaon mah ngabejaan dong cokot bae bupati mah komo kuari tisakaran nu deuk calon teh ngomong atuh sia wal husu tek ceuli tangga husu bae cak aing moal nyambung lidah ti para hukama ti para ahli husu kos kitu ca ahli husu teh ih masyaallah tah ieu mah lamun endek tasawuf kos kitu ulah dimasalahkeun sapeker lamun dek dimasalahkeun pikih atuh adu jotos udiajan jeung ahli pikih moal menang nyana ngaharamkeun sapeker adu kekuatan adu dalil jeung santri tek ceuli datang ka menang bae ge mun cara adu silat mah nah sakali set beres beres pokona mah geus ka awak jasa lamun ku ahli ngaji mah dek lompat ka mamana ge mun pikih tapi lamun tasawuf lain deui masalah cenah ieu mah tasawuf ulah ngajak batur sia bae atuh cenah di sapeker di masjid aya sapekeran aing mah geus tasawuf ulah jumaah sia bae di kamar sorangan tanggung jawab sia bener sia salah sia ka Gusti Allah jieu tuh hese-hese amat ulah dicampur-campur nyana mah moal aing mah cenah lantaran aya sapeker di masjid Jumat moal salat moal ya itu urusan sia urusan sia teh mah itu Pak salat moal Jumat moal atuh dahar ge ulah jadi kudu jelas ngaji teh kudu jelas mantap kula mah ti baheula ge nyaritakeun eta teh naon usur perpuluh haram pajak haram sakadar nyaritakeun kakarak muncul kamari NU haram ternyata pajak euy tinggalin zaman ti baheula sakadar haram bae adapun pelaksanaan atuh sasabodo ngabejakeun hukum Al-Qur'an haram jadi nyaho wan urang kredit model kos itu haram adapun mamang bapak bibu udah kredit atuh mangga bae lain mangga meunang atuh sabodo jageus nyaho hukum jageus nyaho hukum eta mah terus bae atuh tinggal siapkeun bae ieu leungeun dibeulem di neraka jahanam sakitu doang leungeun sabelah teh dua jeung suku dua ngaji jadi acak-acakan wae jadi gara-gara sapeker lah can dibahas kakarak wal alat latunatu bil hukmi kudu ditasawur heula naon speaker bahasa Arabna naon lamun mukabiru saut engke aya sabar harupa insirofna ka mana nah eta teh kudu ditasawur ulah waka di hukuman haram tasawur hukum pandeuri jieun mukodamahna tet patalina jeung ibadah kumaha jeung ngaji kumaha dan lain sebagainya moal kudu eleh moal kudu menang nu ngaharamkeun sapeker mun make dalil fikih aya usul fikihan diseungseurikeun bae geus ku kiai bahkan kiai kuari embung ngalawan DNU ge geus basul balah udah eueuh tungtungna lantaran eleh ge nya nama tilok taslim zaman Ki Bustami baheula bos muruluk dalil-dalil eleh tapi teu taslim atuh jak naon ngaranna lain munazarah mujadalah atawa mukabarah atuh teh bau hartina mantap geus kula pernah aya anu nyuratan di zaman Abah moal dibejaan make bahasa Indonesia tentang speaker bejakeun bae aya nu kieu jawab make bahasa Arab apa tulisanna make bahasa Arab apa bahasa urang tulisanna Latin bahasana urang ulah teu bisa ngaji berarti cekeun ulah dilawan ku sia henteu keur mah kula teu bisa diulah atuh geus kebenaran lamun nyeunana nyieunna make bahasa Arab tulisanna Arab lawan ku sia hade aja kula aja teu bahasa Arab teu dilawan ku kula padahal
Henteu kuku lagi dek ditulis, tulis sampai kumaha munazarah make bahasa urang teu beres. Surat mah. Maksud mun kitu mah wa'lam anna speaker atau anna speaker al musamma bi mukabbir saut hukmuhu wal haram. Lianahu tafsir teret anu terus wassalam Haji Asep. Atuh kuku geuning ke bakal diieukeun ke bakal dinaon dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La nusallimu da'wat. Anna speaker nah dipilawan kuku lah hayang nyaho coba. Ah, endeuh. Jadi make munazarah. Kayak di ditu aya keneh deui, kayak ditu aya keneh deui, kumaha ngajawab. Terus bae mun masih keneh aya, mun kula eleh kakarak sujud kula ka ditu. Beres. Ya benten teh dilawan. Ulah. Oh, teu geus atuh hartina berarti bodoh ieu jelema. Geus bae ngalawan anu bodoh mah sarujeung ngalawan edan. Atuh kumaha. Ieu ngaji ka mana? Walau qata'a yada abdin Umar pangkatna abid boga masalah jeung Ki Zaid kasrengan Ki Zaid teh gelut pada ngaluarkeun permainan Zaid leuwih istimewa permainan silat da dibandingkeun jeung Umar katikem Ki Umar haju leungeunna dicekel didedetkeun ka bebedak lawang dibacok seger potong sakit potong beak bae geus bae masyaallah hebat dasar Ki Zaid permainan. Kumaha geus potong leungeunna sapoe dua poe Ki Umar bata ko merdeka cek Sayyidna Mar sia eta waduh leungeunnan lah geus leungeunnan moal bisa digawe geus ku aing dimerdekakeun bae sia Mar merdeka menang sapoe gaduana is dead waktu Ki Zaid keur ngaberi leungeun Ki Umar status Ki Zaidna merdeka status Umarna abid geus potong leungeunna diperdekakeun ku Sayyidna ku ari pae sabada merdeka nu jadi masalah ta eta teh kudu apa henteu kisosna. Di dia paling Sayyid ala qalu minadiatil wajibah wa nisbiki mati jang Sayyid kudu dikaluarkeun dicokot jang Sayyidna al aqal minadiat pangsaetikna tina diat leungeun dibayarna ta leungeun jeung deui saparo harga abid eta hargana sabaraha abid teh hargana 5 juta jada dampak saparona 2,5 juta. Nah kos gitulah ka ayat ieu mah urang ngomong bae ngabahas moal terjadi abidna ge eueuh hukumna ge di urang mah henteu aya eueuh. Kemudian wa bi gaulin cek sagaul ma al aqal minadiat wa qimatihi al aqal minadiat bener cuman tadi manis pidiatihi kuari mas sagemblengna harga abid walau qata'a yadahu fa'ataqa fajarahu akharani wa mata bi sirayatihim falakisoso alal awal. Zaid ribut jeung Ki Zaid sedangkan Ki Zaid status abid budak belian begitu gelut eleku Ki Zaid leungeun Ki Umar dihantem make golok potong menang sapoe gaduana ku Sayyidna dimerdekakeun merdeka ku ari
nama barang di jero merdeka horenganan Ki Umar teh loba musuhna ternyata lain jeung Ki Zaid bae horeng tukang ngabohong ya sarta mah Ki Umar mah lantarannya da jadi calo duitna teh dibikeunan ka rakyat. Datang ke para rae baheula mah nu boga tanahna calo mah calo bae tungtung nama nu boga tanah sangsara calo ge milu sangsara baheula. Tah takos kituna ayeuna Ki Umar teh aya deui musuhna datang Khalid jeung Ki Bakar gelut deui geus eueuh leungunan ge geus merdeka tapi ku ari mah begitu gelut terus dihanteman sanggeusna dihanteman leles Ki Umar teh tah jadi berarti kutiluan ku ari mah Ki Umar teh menang isuna paeh Ki Umar nu jadi masalah ku ari pokok permasalahan anak Zaid motongkeun leungeunna waktu Ki Umar ka Ki Umar waktu Ki Umar abid ku ari merdeka diberdekakeun ku Sayyidna dihantem deui ku Ki Khalid jeung Ki Bakar geus merdeka na ieu kumaha ieu kudu ngahukumanana kumaha pae ku ari Ki Umar ta eta palaki sosok alal awali Zaid mah teu kudu dikisos lantaran in kana huron Ki Zaid na merdeka ari Ki Umar nama abid laisa bimukafaah jadi henteu sapagodos nu ieu merdeka nu itu abid tapi wajibu alal akhiraini ai Ki Khalid jeung Ki Bakar mah wajib kudu dikisos naon sababna lantaran nyana mah ngaroga halakna ka Ki Umar teh status si Umar geus merdeka sarua Khalid jeung Ki Bakar pada merdeka eta nu kudu dipapanjangan geus teu beres teh mah eueuh ieu paslun wallahu a'lam bissawab.